Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng pribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu JS. Kumaha para wargi dararamang mugia sadayana atunya nu dicaketna nu ditebihna disikluk-disiklukna sing aya dina kasehatan lahir sinareng kasehatan batin. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Dina danget ieu pribados teh atuh sejak mangdongengkeun deui nanging langkung ti payun pribados teh nada dihapunten. Wireh wargi dongeng si buntung jago tutugan nyaeta kungsi katunda kitu nya nu sakitu lamina nyaeta pribados teh ngakalan kumaha carana ya aduh keun aku pelanggaran wargi. Ari bade diieukeun didangdosan kumaha cara ngadangdosan anak cing teh keun aku pelanggaran eta dina ieuna hak cipta pribados teh nganggo padungdung nya padungdungna teh tinu karya anu sanes mu honda urang teh nya ku hukum ge dilindungi hak cipta teh janten ku kituna eleh deet dihapus we wargi ayeuna teh rada bingung ieu Kang Nacep teh bade di pawitan deui ti munggaran si buntung jago tutugan teh atanapi diteraskeun nanging upami diteraskeun bingung teh nyaeta kahapus teh ya ban anu kawit-kawitna sanes kahapus dihapus kitu nya ya kena ku hak cipta teh ya atuh ieu mah kanggo nyelangan para wargi kanggo nyelangan sambil Kang Nacep teh bade ngadangdosan heula eta tah video-video anu keun aku hak cipta ayeuna mah urang kapayunkeun heula atuh dongeng anu dianti-anti nyaeta dongeng nu jejere cariosna teh si Onyel karya Dadan Permana nu baris dipangdongengkeun ku pribados kumaha cenah ieu Kang Nacep dongengna ya urang sami-sami we ngadangukeun wargi nya wilujeng ngadangukeun. Dek ngarit ka mana ayeuna hilaing teh dua kayaknya we bade ka sawah lega kalarasan atuh tos heubeul eta teh jukutna teh dialaan atuh jung bae ngan poma we hideep sabada Isa teh ka dieu nya cek eyang Nurejati papadon ka Mang Adul hari gitu Mang Adul teh atuh henteu teh telepek dek naon maksudna mah cenah nya hari geus kitu mah eyang Nurejati teh langsung bae manehanana ge nyician cai tuluy atuh Mang Adul mah ngadon amitan nyaeta maksudna mah dek ngarit keur parab si Jamrong bae mangkala boga manehanana eyang mohon atuh panginten kewe bada Isya pribados kabujeng ayeuna mah permios atuh nya
bade angkat ayeuna ieu teh bisi kabujang hujan ya. Juga tuh jang geura nyiar heula parab gitu. Cek eyang Nurajati ka Mang Adul. Ari geus kitu mah atuh Mang Adul teh ngaleos bae indit muru ka sawah lega sedengkeun ari Jonyel mah harita tuluy manehanana mah ngobrol jeung eyang Nurajati. Kumaha rame tadi teh ka leuweung teh Jalu. Meunang teh suung teh. Pajar cenah lindek ngalah suung ilaing teh Jalu. Cek eyang Nurajati manehanana nanya ka si Onyil. Tah eyang, suung mah tah menang wieu. Cek si Onyil dia bari kitu nate atuh muka beungkeutan kandungan bajuna nyaeta anu dibeungkeut ku ari ke ari. Bululu atuh harita teh dipurudulkeun. Uing sajabana menang suung teh eyang, menang lemer oge yeuh, lumayan tuh keur ngaliwat. Ari eta nog ti mana Jalu? Ningan aya nog. Tanya eyang Nurajati ka si Onyil. Oh, menang manggih eyang euy, tadi hanapeun tangkal caringin. Cek si Onyil ngajawabna teh atuh bari jiga anu bunga. Tina tangkal caringin. Heeh, tina hanapeun caringin eyang. Cek si Onyil atuh ngajawab ka eyang Nurajati. Bener eyang ningannya cek maneh teh baheula. Lamun leuweung lain kari katineung, lamun gunung lain kari urutna. Tatangkalan jeung sato hewan teu diraruksak. Cek maneh teh pan, urang teh moal hese dahareun cenah. Tanyaan euy, ningan di leuweung teh tadi aya dahareun sayang. Alah eta endogna mah dibawa we ku uing teh dek dikulub lah. Geus subuh. Cek si Onyil atuh nyaritakeun pamanggihna tadi di leuweung. Paingan atuh Jalu. Cek eyang Nurajati manehanana teh mairan bari seuri. Paingan naon euy? Eta paingan ari ilaing ngadahar susuguh mah. Cek eyang Nurajati nemalan. Ngan ari maksud eyang Nurajati mah mun leuweung lain kari tineung gunung lain kari urutna sato hewan teh dialaan teh harita lain loba dahareun model kitu maksudna mah cenah wargi. Naha kumaha kitu maksudna eyang? Pan eta ge dahareun. Labar atuh euy lamun teu di dahar mah. Maksudna lamun leuweung gunung jeung sasatoan lestari. Tangtu atuh kana lingkungan teh bakal asri Jalu. Moal aya kajadian sato turun ka lembur ngajarah kana hakaneun. Alam atuh moal panas. Pon kitu deui tina tutubuhan anu di leuweung teh bakal aya we mangpaat anu bisa didahar. Sarupaning nangka kadu picung jambu jeung sajabana. Bener eta ge eyang, eta we caringin ge bukti ning euy bisa mangpaat aya dahareun. Kan ari perkara sato hewan ulah dialaan teh teu meunang urang moro atau kumaha eyang? Eta perkara caringin teh bener aya manfaatna. Kan ari dahareun anu kuy laing di dahar mah. Tadi mah eta mah susuguh. Susuguh ti jalma linglung anu munjung kana kayu anu muja kana tangkal eta teh Jalu. Maksudna mah parab tangkal eyang. Cek si Onyil nanya deui. Lain parab tangkal Jalu, tapi manehanana teh meuli sesembahan ka makhluk anu cenah mah ngageugeuh dina eta tangkal. Nah, make disebut linglung atuh. Pan uing ge sok mere parab ka anak manuk anu ngageugeuh dina tangkal buah anu dihareup ningan tuh. Naon bedana atuh meureun uing linglung euy? Tangtu beda kacida atuh Jalu. Ari ilaing mah niatna tina nyaah, tina ulas, tina asih ka papada makhluk sedengkeun ari jelema anu linglung mah maksudna menta ka makhluk dina perkara rejeki, kahayang, kapangkatan, kagagahan, karungkahan, jeung segala rupana Jalu. Teu meunang eta teh eyang.
Kacida atuh ari menta salian ti ka Gusti mah batal keimanan teh Jalu. Bisi kaasup kana golongan jalma-jalma anu musyrik eta teh. Jalma anu syirik. Bahaya yang lamun syirik musyrik teh euy. Tentu bahaya Jalu. Sabab golongan jalma anu musyrik anu syirik mah biheung menang pangampura ti Gusti. Ih, dengan mata cilaka yang cek si onyel kitu nah teh atuh bari ngaberi gidik keluargi puguh ge cilaka pisan atuh Jalu mata koma hidup tong wani-wani bujeng hingga atuh ka musyrikna sabisa-bisa mapi musyrikeunana oge kudu dijauhan cek eyang Nurjati kitu nah teh atuh papadon ka si onyel heeh yang malah sieun uing mah kitu nama tuh cek si onyel yang berarti uing alus atunya tadi teh ngadahar bakakak ame eta weh bisa jadi ngagagalkeun musyrik jalma teh ya cek si onyel ngasongkeun pananya ka yang Nurjati sababari kitu atuh Jalu ke leuwih jero nama dina mangsa hidup sakola agama cenah diguar we ku jang ustad ngan atuh anu ku eyang dek dijawab mah yen hidup ngadahar eta bakakak teh nyaeta teu ngabatalkeun kana kamusyrikan jalma anu munyung kana kayu anu muja atuh kana tangkal sabab eta teh Jalu penyakit akarana mah aya dina akidah ujung dina jero hatena boro atoh atuh uing teh betean cukan uing teh kitu kalakuan uing teh ibadah ku ayana niat hidup edek memperkecil atuh kamunkaran edek ngaleutikeun cenah ruang gerak kamunkaran oge atuh mugi-mugi we atuh singkat cutat jadi nilai ibadahnya eta lintang ngati jalan ngondang kaberkahan hirup hidup Jalu ngan mangkade kalakuan hidup teh di dunia moal lepas atuh tina nu satuju pon kitu deui anu teu satuju da bongan kitu di dunya mah naha maksudna kumaha eta teh yang dina sajeroning hidup milampah segala rupa perkara pasti atuh Jalu aya anu ngarojong jeung aya anu henteu contona bae atuh dina kalakuan hidup eta ngadahar bakakak teh basa tadi pasti eta teh Jalu aya jalma anu satuju kana kalakuan hidup teh aya oge atuh anu henteu satujuna nah ari si eyang sorangan kumaha eta satuju teh uing mawa ieu nog ya jeung ngadahar bakakak tadi teh yang cek si onyel manehanana teh nanya ka eyang Nurjati ari eyang mah teh satuju kana kalakuan hidup teh tapi da ari pikeun anu teu nyaho mah dimaklum ngan sin jadi ilmu we keur hidup jeung poma atuh Jalu entong kendatna eta teh ditobatan nah menipira perkara bakakak oge kudu ditobatan eyang asal lieur kana hulu uingna ge lah cek si onyel atuh katingali aya nama manehanana teh bari gagaro sirah jiga nama eta teh da teu ateul nya awahing ku bingung eta teh alus ari lieur mah Jalu ciciren hidup teh mikir ngan mata karasa ieu teh tetela can kapikiran meureunya cek eyang Nurjati manehanana teh atuh bari ngalinting ngebako ari anu ku eyang teu disatujuan teh nyaeta naonna ari anu teu disatujuan ku eyang teh nyaeta
bisi eta hayamna teh dipencit lain karena nyebut asmana Gusti nya atuh tegasna mah bisi dina mencit hayam teh geus ditujukeun we pikeun nyembah kanu ngageugeuh eta tangka. Nah teu meunang kitu di dahar eta yang Cek si Onyel nempas heula ku pananya. Ih, kitu Jalu. Cek Eyang Nurejati ngajawabna teh atuh kakenat heula nya kaselang heula ku nyeungeut ududna. Urang teh dicaram pikeun ngadahar bangke, dicaram pikeun ngadahar getih, daging bagong jeung daging sato hewan anu dipencitna teh salian karana nyebat asmana pangeran nyaeta salian ti nyebat asmana Allah. Atuh malah deui Jalu hukumna teh eta teh kagolongkeun haram deuleu. Aduh siah kumaha atuh uing euy geus kadahar bakakak sayang. Ya Onyel atuh ayeuna mah nanya bangun anu reuwas sabab manehanana teh ngadenge katerangan yen eta teh haram. Keun Jalu ari jalma mah dakakeun anak ku bodoh ku poho teu nyaho jeung kasalahan. Tapi tong hariwang Gusti nyadiakeun cara keur mupusna ku cara tobat. Tah rasa kaduhung hidup teh tuturkeun atuh ku kalimah istighbar jeung anteur atuh omat ku lampah anu hade ulah sakali-kali deui dek dilakonan Jalu ulah nepikeun ka ngaku tobat tapi dipilampah deui. Alhamdulillah atuh nuhun Gusti salira mah parin lawang pangampura mah. Cek si Onyel anu katingali atuh ayeuna mah jadi rada birag deui. Eyang eta mah bakakak teh puguh tah teu meunang di daharnya ye teh bisi dipencitna lian ti karna Gusti henteu bismillah heula berarti hari endogna mah meureun bae nya ku uing dek di dahar. Sababan teu kudu dipencit ari endog mah Eyang. Cek si Onyel atuh nanya deui Gayang Nurejati. Pinter nanya teh Jalu hidup nanya make logika eta teh lamun cek barudak ayeuna mah ngan kade ari haram teh lain tina perkara anu tadi wae anu disebutkeun ku Eyang. Cek Eyang Nurejati bari tuluy heula atuh pelenyun manehanana teh ngedot ngenyot udud daun kawungna. Nah pan anu teu meunang di dahar mah Eyang anu tadi nu ku si Eyang disebutkeun euy. Heuleuh Jalu heueuh nu tadi ge dicaram eta teh ngan sagedengeun eta aya tuh aya keneh nu dicaram teh alatan pakuat pakait jeung cara misalna aya ieu anu jeung hak batur tulis sajabana kade Jalu anu haram di dahar ku hidup teh lain ngan saukur getih tapi kesang batur oge kade eta teh Jalu bisi aya anu kadahar ku hidup tah eta teh haram deuleu. Salian ti daging bagong deui salian ti bangke jeung daging anu dipencit iwal ti karana nyebat asmana Allah anu haram teh bisa bae atuh alatan carana. Contona atuh ayeuna hidup meuli ieu nya meuli daging hayam nyaeta anu dipencitna mah kalayan asmana Allah tapi eta duit anu keur dipake meuli daging hayam teh ladang nipu batur ladang basilat ladang korupsi sok sia dek kumaha eta teh ladang nipu batur pan sok dek kumaha atuh atawa misalkeun ladang kacurangan jeung sajabana kade Jalu eta teh haram keneh bae. Sugan-sugan atuhnya obrolan ieu teh ka kuping ku para pajabat pangeling-eling omat ulah wani-wani korupsi dalah saciwit eta teh bisi jadi kulit jadi daging komo kahakan ku anak pamajikan Jalu
malah deui dina nobatanana oge aya pakuat pakai teh jeung dosa ka jalma mah eta teh kudu disampurnakeun cenah cara tobatna nyaeta disampeurkeun ka jelemana tuluy ku hidup teh atuh dipenta ridho jeung hampurana tuluy naon urusanana jeung endog eyang kuring mah da lain meuli apanan manggih ieu mah eta endog teh sasatna mah kudu bogana teh dipake sesembahan paul we bisi eta jalma teh teu ridho atuh kana kalakuan hidup jalu ari eta mah pan geus dibikeun kanu ngageugeuh eta tangkal berarti eta endog teh geus milik anu ngageugeuh tangkal yang ngan ari anu ngageugeuh tangkal teh jigahna mah teu beukieun meureun euy mah tak teu dihakan oge malah laur atuh diantep mah lebar matak mudah-mudahan we urang kulu belahnya ku uing euy yang mudah-mudahan we ridoeun euy eyang mah keukeuh moal milampah jiga hidup alatan ku kaapikan teh sedangkeun ari hidup edek milampah baik bae da ku eyang geus ditepikeun saayat sakalimah ngan poma eyang mah ulah kababawa pertanggungjawabannya jalu kolombrang keur kitu teh atuh kadenge harita di dapur teh aya anu ngagolombrang atuh dua urang lalaki teh anu keur paguneman meni asa kagebahkeun malah maranehanana ge tuluy muru ka dapur barang breh teh atuh wargi teh lah asupan teh ragrag ninggang seeng nyaeta kadupa ku si jago hayam kanyaahna si onyel teh hari geus kitu mah atuh harita asupan teh ditunda deui we tuluy hayam teh dikelek ku si onyel bari tuluy bae amitan ka eyang Nurjati ari maksudna mah dek ulin we cenah jeung batura-baturana eyang uing dek ulin pek bae atuh jalu kade balikna tong buli teuing cek eyang Nurjati nyaeta ngijinan ka si onyel ari geus kitu mah leos bae atuh si onyel teh indit ngaleos bari ngengelek hayam sedengkeun harita eyang Nurjati mah manehanana teh ngaleos deui weh indit ka kebon nyaeta nuluykeun hanca pigaweunana kitu we sagawe-gawe ari di kebon mah atuh kacaturkeun harita teh di buruan imah anu rada lega aya 3 urang barudak lalaki keur ngaradu kaleci meuni anteng we eta barudak teh arulin layeut ka cida halik-halik uingeun euy ceuk si Wahidin anu nyinter kaleci usok tah da moal beunang lah maneh mah sok siah dijampe heula ku uing mah dah sing tong benang cek Jang Asep anu harita teh kaleci kojona teh keur dikeceng ku Wahidin ari maksudna mah dek dicentang blesur harita kaleci teh atuh maju mengpeng bletra sorana teh disada nyaeta disada 2 kaleci anu diadu tarik keleweng atuh kaleci kojo bogana Wahidin teh mangpeng kagigira belah kenca meh pisan eureuna teh atuh teh jauh tina kaleci kojona boga jang air aya meureun jarakna teh kawilang 3 lengkah nya cek uing oge euy doa maneh mah henteu metu pikeun uing mah Syep cek Wahidin gitu nanti atuh bari ngeh ka ieu puas ka Jang Asep kebeneran we eta mah bae engke jadian deui lah teh mah meunang uing geura cek Jang Asep bari nyokot kaleci kojona
ayeuna tah giliran anu ilaingeun ya urang keceng sia ku uing teh ya cek Wahidin ditujukeun ka Jang Aep. Oh empek lah uing mah moal nyarek sok bae nah cek Jang Aep manehanana teh bari nyingkir ada nyingkah tina kaleci kojona teh blesur harita kaleci teh atuh ngablesur ngarah kana kaleci kojona Jang Aep los gulutu tetela ngeceng Wahidin teh sakalieun ieu mah bat misle tah uing nya euy cek Aep nanya kadua baturna. Ep sok silaingeun elehkeun si Idin Ep leuh sok cek Jang Asep manehanana teh bari ngabobotohan ka baturna. Sok Ep ilaingeun euy dek nyentang kojo uing pek tah ngan teu kir henteu ban teu beunang sia cek Wahidin ari maksudna mah teu kira teh henteu singkir perkara anu ngahalanganana teh teu meunang disingkahkeun jeung henteu ban teh cenah bila mana beunangna teh alatan nambah teu kaci eta teh cenah wargi. Pek wae we Din teu kir oge uing mah da eudeuh nyasar kana kalang we ngasageuh lamun tah euy cek Jang Aep blesur pletrak blesur letrak sora kaleci teh atuh diadu harita meuh-peuy we Aep mah mulung muntah sabot kitu atuh harita Jang Aep ngomong. Wih aya si Onyil euy bari nuduhkeun kana jirim anu jauh keneh nyaeta lilati lila mah tuh jadi nyampeurkeun ari dua baturna harita atuh jadi milu ngareret harita teh nya ka si Onyil. Ningan si Onyil tuh geus datang euy cek Wahidin. Dieu nya urang ngadu kaleci euy bari di dieu ya ulin kadenge atuh Wahidin teh gogorobokan tah aya opatan mah urang babaladan euy maena meh rame lah cek Jang Aep nyaeta mairan ka batura-baturna harita si Onyil atuh nu ngelek hayam teh tetela we geus nepi ka eta patempatan. Tadi eta ngadu kalecena cek si Onyil manehana teh atuh bari ngecageun si Jago. Kerek ge sabalen nya cek Jang Asep ngajawab ganapa nanya si Onyil. Pae wing miluan nya bae atuh malah si Idin mah nungguan maneh euy tita tadi ge nya. Tuh gerah urang jadian deui euy me babaladan. Sok lah jadian deui euy me baladan euy cek Wahidin atuh milu mairan ari geus kitu mah opat barudak lalaki teh harulin ngadu kaleci anteng nakeranan. Awahing atuh kujong jona arulin eta si Onyil poho manehanana teh mawah hayam Jago harita barang diecageun teh si Jago mimitina mangore atuh digigireun tangkal sampeu ngan awahing ti lila anu arulin dalah sasatna mah teu pati jauh ti si Onyil. Atuh harita si Jago teh ulin teh jadi lila ti lila mah ingkah we tina tangkal sampeu tadi meh kajadian anu teu disangka eta mah wargi. Tetela di tempatna teh aya hayam Jago warnana teh jalak bogana Mang Dodi nyaeta bapana Wahidin maklum deui sakadang hayam ari panggih jeung hayam Jago deui teh dalah teu puguh catur henteu jelas masalahna oge sok derbae we rajeun diararadu gor atuh eta mah wargi si Jago teh harita galungan ujung si jalak hayamna Mang Dodi. Ari di tempat belah kidulna harita kacaturkeun deui atuh si Onyil sabalad-balad deh keur anteng we ngaradu kaleci anu kagiliran nyinter kaleci teh nyaeta Jang Asep atuh meh kabeneran pisan jarak kaleci kojo bogana Wahidin teh hari tangan ukur salengkah tina kaleci kojo bogana Jang Asep
Ari Jang Asep asa menang kesempatan atuh dek nyasar kaleci Wahidin heuh bari males pati we anu tadi kojo manehanana teh pan geus dikeceng ku Wahidin. Tah si Adin ayeuna mah kaleci laing euy maeot ku uing heuh. Cek Jang Asep manehanana teh atuh bari ngengklak bisa bari ngadeuketan kaleci kojo boga manehanana barang geus deukeut nyaeta ge atuh Jang Asep teh cingogo tuluy nyokot kaleci kojo na nyaeta dikecengkeun kana kaleci kojo Wahidin. Siap ya Din, jigahna mah bakal sontak geura euy kojo ilaing teh katiban ku sintrek uing mah yeuh kalayan make tanaga dalam yeuh. Awas yeuh incuna Gatot Kaca yeuh uing teh yeuh. Cek Jang Asep nyaeta semua anu ngekeak ka Wahidin. Tong ngakabungah sia nyawang kalangkang deuleu da cantang tu atuh beunangna oge sok boro maneh mah nyintereukna oge ku curug bau mah kita tadi oge maneh mah misleuk wae euy. Wahidin manehanana teh nemalan nyaeta males ngaledek atuh ka Jang Asep teh blesur plos letrak kaleci kojo bogana Jang Asep teh ngaplos tina sasaranana mah ngan awahing ku tarik nyindreukna kaleci teh atuh jadi mangpengkeunana teh kana muntah anu dina jero pakalangan teh ngan hanjakal pisan deui wargi keunana teh cenah emang keuna tapi kojona Jang Asep teh kalah kadepot we dina jero kalang cakakak atuh Jang Wahidin teh suri bungah kacida ayeuna mah atuh nu ngengklak jeung hekeak teh giliran Wahidin. Nya sia ilaing mah euy bakal apes saupama urusan jeung uing mah lah cek Wahidin awahing ku bungah nanya harita teh meuni bari engklak-engklakan sagala. Ulah waka senang maneh Din keur kabeneran we maneh teh poe ieu mah euy tapi parendene kitu si Aep mah tuh dilawan ku ilaing duaan oge cantang tuh eleh lah. Cek Jang Asep manehanana teh ngabagikeun paneteupna ka si Onyel jeung ka Wahidin tuluy geus kitu mah atuh maranehanana teh ka sisi nyaeta mere kasempetan keur baturna anu kagiliranna main. Uingeun ieu teh euy. Si Onyel atuh ngasongkeun pananya ka batur-baturna. Sok Nyel. Sok atuh. Sok Nyel maneun. Bagian maneun lah ayeuna nyenterek masok. Sok Nyel bagian maneun. Gede atuh si Onyel teh leumpang muru kana kaleci kojo boga manehanana. Barang geus deukeut katingali si Onyel teh kalah ka culang cileung nyaeta bangun aya anu keur di teangan. Aya naon Nyel? Jang Aep atuh ngasongkeun pananya. Iya Ep euy. Uing teh asa ngadenge anu beberebetan naon nya euy? Si Onyel manehanana teh atuh bari teu eureun we lenga-lengo neangan sora anu beberebetan. Heuh tah uing ge ngadenge euy. Cek Wahidin harita manehanana teh bari nyampeurkeun tuluy atuh dituturkeun ku Jang Aep. Wah rame euy. Cek Jang Asep harita teh nyarita. Rame naon ari maneh Sep? Cek Jang Aep atuh kalah kabingung we manehanana mah culang cileung atuh bangun heranak nyebut rame teh rame kana naonna cenah nya. Itu hayam diadu tuh urang ngalajoan euy. Jang Asep atuh manehanana teh bari leumpang ngadeuketan kana hayam anu keur gulet we adu jajaten. Aduh boa si jago euy. Si Onyel harita beretok atuh manehanana malumpat jiga anu leuwas kacida ari Jang Aep jeung Wahidin ge deui teu tinggaleuan harita teh nuturkeun si Onyel anu ngaberetak lumpat. Aduh ari ilaing jeung diadu atuh jago. Cek si Onyel harita teh bari misahkeun hayamna anu keur diadu tuluy hayam teh dikelek jeung diulak ilik bisi we atuh cenah bocok atawa tatu teh nya mun cek bahasa urang mah tatu cenah. Raya mah bocok biasana. Ngan teteh lah atuh wargi hayam teh henteu kumaha onam heuh sabab diaduna oge can lila.
Aduh, ari maneh jalak sia teh jeung ngagelutan hayam si Onyel eta mah balad balad uing keneh anu bogana teh. Awas ya, entong sakali-kali deui nya. Cek Wahidin manehanana teh ngagarendang atuh ka hayam jalak boga bapana. Atuh ari kangaranan sakadang hayam diomongan teh boro-boro kangarti sok malah katingalina mah lajag lejeg we jiga anu nangtang ka si jago. Ya, hade nama di ditu we cekelanana si jago teh kajian gentenan we jeung uing sakali ewang agian main malah pangpang namanya eta hayam bapak uing teh jagoan keres ya teh saeutik atuh lawan anu jadi korban mangsa tarung di pakalangan teh nya. Cek Wahidin kasih Onyel ari maksudna mah jang Wahidin teh nyaah cenah nya jeung ngawayagahkeun supaya teu kasorang kajadian nu teu dipihara. Tapi harita barang Wahidin beres ngomong teh bisa merbay atuh ku caritaan Jang Asep nyaeta ngangsonan ka si Onyel heuda puguh atuh manehanana mah resep kana lalajo ngabar hayam teh katambah-tambah deui susuganan we hayam boga bapana Wahidin teh bisa kasorang ku hayam si Onyel nya untuk hitung-hitung males we cenah tadi basa ngadu kaleci teh ya. Nah ari maneh Din ngarekan hayam si Onyel teh bakal paeh meureun kuno maneh da bakal menang nu si Onyel jiga nama cek Jang Asep ku omongan kitu atuh tetela we si Onyel teh asa kahudang kapanasaranana malah katurug-turug manehanana teh pan aya joro-joi panasaran hayang ngabar hayam nah bener sia teh maneh teh Den ngampas ka si jago sia cek si Onyel atuh nanya ka Wahidin lain kitu Nyel uing mah pan balad jeung ilaing piraku atuh hayamna kudu pasea jeung deui da henteu puguh atuh nu uing mah awak rauge gede mana mun diadu teh karunya pisan anu ilaing mah jaba leutik bari henteu kungsi dilatih atuh karunya we uing mah ka hayam ilaing Nyel cek Wahidin ngajelaskeun ka si Onyel gawilang merele ka cida nada uing mah ngarasa omongan si Asep teh aya benerana sia amun diadu mah bakal menang nu uing geura geus tong warang ngabahas hayam ieu ngadu kaleci kumaha ieu teh can angeus pan urang teh cek Jang Asep nyapih kanu keur galureger cicing maneh mah ku uleun sok moal ngarti da kana ngabar hayam mah cek Jang Asep nyaeta ngagebes atuh ka Jang Aep sok ieu weh meh henteu pada ngadongeng urang pecakan we atulah nah bener teu hayam si Idin teh geus meunang Nyel Jang Asep nuluykeun deui caritana nyaeta ditujukeun teh ka si Onyel ari cek uing mah hayam si Idin mah boro-boro ka meunang Nyel eta mah atuh hancengan keur engke meureun lebaran Jang Asep atuh ngangsonan bari ngagak-gak kitu teh nya harita tetela atuh dikitukeun teh Wahidin ge jadi kahudang deui ambekanana
atuh balukara nama anu hiji kahudang amarah ditampanan ku budak anu kahudang kapanasaranana gerbay atuh harita si jalak hayam jangkung gede si ihna teh aya meureun kasana satengah curug mah nya bari seukeutna teh lir mencosna jarum dibawa atuh ka tempat ngadu kaleci tadi pon kitu deui si onyel ngelek si jago anu sok sanajan awakna mah satengaheun awak si jalak tapi ari si ihna leuwih panjang malah atuh nyungkelik ka luhur lir tanduk munding pelen jaluna sok nya di dieu lah ari teu percaya kana kemampuan si jalak mah cek Wahidin manehanana teh ngecageun si jalak atuh dina deukeut kalang muntah kaleci sok lah heuh nah sia da hayam uing mah amakeun keneh ieu teh jigahna mah hayang neke hayam ilaing bari bura atuh hayam teh digelebarkeun dialungkeun ka deukeut si jalak gelebar gapru harita hayam beureum jeung hayam jalak teh atuh nuluykeun deui ijen anu kungsi katundana alatan dipisahkeun heula tadi aduh aing mah itu kaleci raceleng atuh lebar bisi laleungit geus lah urang tuluykeun ngadu kaleci weh itu malah laur aduh karunya eta hayam lah cek Jang Aep ngawa boleh we manehanana mah ngusahakeun nyapi supaya ulah ngalalabar hayam cing Ep rame yeuh cek Jang Asep ngagebes deui tah kitu sia karasa tah jalak sok sia puas ya dibintih sia puas ya cek Jang Asep ka Wahidin ari Wahidin ge deui teu jempe ayeuna mah manehanana ge anu geus kaduruk ku amarah nya tadi angsonan ku Jang Asep atuh jadi nembalan kadengi cenah nya binti sakitu mah asa dipencetan atuh cek Wahidin manehanana teh bari dituluyan ku ngagak-gak burebet harita kagiliran si jalak atuh ngabintih atuh si jago teh ngadayagdag wargi si jago dalitug dadaligdoganya ditiban ku bintihan si jalak ngancan kaburu ngabales atuh kecok ya were si jago teh disusul tepus atuh ku pacokan si jalak berebet pangkiung kedebut si jago teh atuh dibintih deui ku si jalak nya cek uing oge nya tah dibintih ku si jalak mah moal kuat mun dina wayang atuh si jalak mah jigah Gatot Kaca boga ajian Pancabraja cek Wahidin kituna teh ngagak-gak seuri katingali harita si jago atuh nu kupuang kapaing sosoloyongan teh dibintihan ku si jalak jangkung gede ngan untung we awak si jago mah sahanapeun si jalak manehanana teh bisa nyumput kana awak si jalak atuh si jalak deui jadi kapidangdung jigah anu linglung dieu neangan lawana ngadadak leungit tina panenyona cakakak atuh ayeuna mah giliran si onyel anu ngeuh kai seuri tah sia jadi kukumaha oge aya maneh mah jiga anu kapidangdung komo lamun geus diteke mah ku si jago bisa poho balik sia cek si onyel atuh jadi ngekeak ayeuna mah ka Jang Wahidin nyel bener sia pasti sakedeung deui oge kapiuhan tah si jalak teh cek Jang Asep atuh nyengakan harita tilu urang barudak teh ayeuh-ayeuhan ngadukung dua hayam anu keur ijen ngan ari Jang Aep mah harita teh katingali we manehanana teh dodongkoan mulungan kaleci atuh kaleci teh darat celeng awahing ku katojeran ku dua hayam cenah nya pon kitu deui atuh kudu sararengak ngabobotohan kadenge atuh berebet harita si jalak teh geus bisa deui nibankeun bintihanana ka si jago kadeprak atuh harita si jago teh nyuuh depak lir heulang ruyuk keur nyeleungleum alas ya maot nya cek Wahidin nyaritana teh atuh bari nyakakak geus lah nya dong kajurung teuing ku nafsu lain jeung uing mah pan ngeunahna teh syukur lalajo hayam mah karunya lah bisi nepi ka jigah kapuk ka ibunan gitu aduh aing
cek Wahidin ari maksud nama wargi hayang ngajak ngeusan awah hinggu karunya we cenanya maklum atuh si onya gede cenah tina gengsina sorangan manehanana teh teu bisa ngelehkeun adigungna nyaeta anu gengsi kudu ngakuyen si jago teh tetela we kasoran jajaten ku si Jalak moal si jago mah eta mah keur mempatkeun jampe ayeuna oge males ya nu maneh paeh mah nya geura sok sia tingali nu maneh sia nu bakal paeh mah sok jago udang cek si Onyil gitu na teh atuh bari manehanana teh beungeutna beureum nahan amarahna bener nya keun da mampueun keneh jigahna mah cek Jang Asep meni doho teh manehanana mah ngalalajoan kecok harita si jago anu keur kaya nyuh ngarumpuyuk teh tetela dipacokan ku si Jalak ngan untung si Jalak oge deui jiga anu karunya ka si jago teh sabab henteu dituluykeun ku ngabinti meh kajadian anu matak aneh teh si jago harita ngonea aduh cengkat atuh wargi bari dadalig dogan cebrot teh atuh ngabinti ka si jago meh pisan siihna teh atuh anu nyongkelik liretan nuk muni ngait pisan kana awakna belenyeng teh eta si Jalak kekeokan bari kabur notog-notogkeun mani bari si jago mah harita teh nangtung geraranggieugan bari melaungkeun we kana lawana anu mangprung manehanana teh geus teu daya pikeun ngudag lawan mah kedeprak deui atuh manehanana mah tuluy ngedeprak nya menang si jago cek si Onyil manehana teh bari tuluy ngelek hayamna nyaeta bari nyusutan getih tina jawerna edun jagoan nyaan lain saukur ngaran tah si jago teh cek Jang Asep atuh mairan hebat tetela si Jalak teh kasoran jajaten ku hayam maneh mah Nyil Wahidin atuh ayeuna mah tumarima geus ayeuna mah urang ubaran ku babadotan yuk mana geus kitu bring atuh tilu urang budak teh ararindi can atuh dugi ka dieu heula nya dongeng si Onyil insyaallah sanes waktos urang teraskeun deui hatur nuhun ka wargi sadayana anu ngarojo ngadukung satia manco ka pribados utamina mah atuh ngalestarikeun kana seni dongeng Sunda eta mah nu didongengkeun dipedarkeun ku saha bae nya nu penting mah urang sami-sami lestarikeun ieu seni dongeng Sunda anu urang teh nya atuh sate acan pribados amit mundur amit mungkur pribados teh nada dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan bilih aya langkung saur bahe carek ti caletot omong ti soledatna basa pribados nada dihapunten oge tina katetiasaan sareng kakirangan pribados mugia wargi sadayana kersa ngamaklum kanggo panyelangnya urang kapayunkeun heula ieu dongeng si Onyil insyaallah urang pedar dugi karengse kumargi ieu naskahna parantos aya komplit nya kewe dilajengkeun kanu sanesna oge tapamitos siap insyaallah urang teraskeun deui nya dongeng si Buntung Jago Tutugan kamari teh geuning wargi eta teh kena ku pelanggaran hak cipta nyaeta tina soundtrack nya boh soundtrack silat boh soundtrack anu yeuna gitu nya sulingna wargi kitu sakitu bae atuh nu tiasa kasangakeun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh